Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan mengkaji, membaca kitab Tijan Ad-Daruri mengenai ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepahaman, memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menyelamatkan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini memasuki sifat wajib yang ketiga, yaitu sifat baqo dan mustahilnya fana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala anu maha luhur, naon al-baqa'u sifat baqo hartosna langgeng Allah, wa ma'nahu sareng ari maknana sifat baqo annahu ta'ala sanyanyana Allah ta'ala anu maha luhur, la akhira eta henteu aya tungtungna lahu pikeun Allah ta'ala. Wajib dina hakna Allah sifat baqo hartosna langgeng Allah, maknana nyaeta Allah teu aya tungtungna. Salabiyah, sifat salabiyah. Nu mana hartosna sifat salabiyah teh nyaeta salabu ma la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, nyabut perkara anu henteu pantes di Allah anu maha suci tur anu maha luhur. Di antarana nyabut ucapan iraha yana Allah, iraha tungtungna Allah, nah dicabut ku sifat salabiyah. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dzalika anu nuduhkeun kana sifat baqona Allah, annahu sanyanyana Allah laukana lamun mahbukti Allah fanian eta anu ruksak, lakana tangtu bukti Allah hadisan eta anu anyar, wa huwa sareng ari ayana Allah eta anu anyar muhalun eta mustahil. Dalil anu nuduhkeun yen Allah kasifatan ku sifat baqo teh lamun Allah ruksak anyar tea maka eta teh mustahil. Dalil dina Al-Qur'ana surat Ar-Rahman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sareng tumetep langgeng daya tungtungna zat Allah, anu mana eta zat Allah teh ngagaduhan kaagungan sareng kamuliaan. Jadi nomor katilu wajib Allah kasifatan ku sifat baqo, mustahil Allah kasifatan ku sifat fana. Sabab lamun Allah ruksak tangtu Allah teh anyar aya mimitina jeung aya tungtungna. Baqo kabagi kana tilu, nu kahiji baqo nisbi, langgengna ku sabab dibandingkeun jeung nu sejen. Contona langgeng keneh batu dibandingkeun jeung kai, kuat keneh batu dibandingkeun jeung kai. Cobi we ku urang, batu diduruk, kai diduruk, maka nu bakal hancur ti heula nyaeta kai. Nah, itulah baqo nisbi. Nu kadua baqo zamani, langgengna hiji perkara tapi kakurung ku zaman, maksudna kapiheulaan ku eueuh heula aya mimitina, seperti langgengna surga.
Surga teh langgeng tapi langgengna aya mimitina dijieun didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Eta namina baqa zamani, langgengna kakurung ku zaman. Anu katilu baqa haqiqi, baqona langgengna Allah Subhanahu wa taala. Teu aya tungtungna, teu aya mimitina, teu aya anu ngayakeun Allah. Justru Allah anu ngayakeun urang sadayana. Baqona teu dibandingkeun jeung nu lain jeung teu kakurung ku zaman nyaeta baqona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat khusus kanggo diri simkuring umumna ka sadayana. Ulah hilap nyuhunkeun support dukunganana, like, share, sareng komen, sareng subscribe na ngaturkeun nuhun jazakumullah ahsanal jaza. Diwihan deui bismillahirrahmanirrahim wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wa dalilu ala zalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun.